Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat, mugia lungsur langsar salamet berkah rahayu dugi kana sampurna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung, karangan Bapak K. Sukarna, nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu lepat mitra, hanca anu waktos katunda teh dugi ka aduh Pai Ben, kumaha kulit banget jadi kieu Bapa? Ceuk Den Uwe sarta cekit ngerim mobilna. Ari manehna ngeunteung bari reumbai ku Cipanon. Dugi kadinya nya mitra, hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Angin leutik ngahiliwir karasana nyecep tiis. Ku kitu teh mah pantes lantaran wanci janari, sarta langit manilenglang henteu aya aling-aling. Bentang-bentang na baranang tingkar diceup tingkar retib. Mata kresep nu ninggali, mata kuaas mata gelar, matak narikana hate. Den Asmaya jeung Suhana harita masih carali, nyang hareupan sasajena ukus masih keneh ngebul sareng rokok nu diseungeut masih keneh hurung bae. Malah sakapeung katinggal, bray eta seuneu rokok teh hurungna beut ngagedean. Kawas anu dikenyot bae sarta hasupna ge ngebul. Kang, pada dugi ka wayah kumaha urang di dieu teh? Ceuk Nyi Suhana bari neuteub ka Den Asmaya. Kehantosan heula nena, tuh tinggali rokona masih ngelun, siga aya nu ngenyotnya. Keun masih keneh eta can beak mah, ulah waka ngejat di dieu. Jawab Den Asmaya bari neuteub kana rokok nu harita dijajarkeun. Sarta ting baranyai hurung, sakapeung leus siga rek pareum, sakapeung deui baranyai seuneuna hurung siga aya anu ngenyot. Kang, eta rokok teh dikenyot ku sikihin, teh kitu? Ceuk Nyi Suhana, hatena dugdeg sarta neuteub kana rokok. Bisa jadi nena, tangtu maranehna aya keneh di dieu meureun. Tuh maneh hurung gitunya, jawab Den Asmaya, sarta terus nitah maca deui kalimah-kalimahna ka Nyi Suhana. Atuh gelendut manehna teh ngamal deui. Mitra kaum dangu, beuki lila beuki sepi sarta ibun geus muleun sakuriling eta pasir. Ari rokok nu diseungeut harita teh rupa-rupa, aya anu beak bae malah aya anu nyesa. Tapi sanajan nyesa ge ari seuneuna mah pareum. Atuh sabadana ngamal Den Asmaya teh ngaleret kanu geulis nu keur emok. Sarta katinggal geus beres Nyi Suhana teu wiridan. Atuh pok ku Den Asmaya Nyi Suhana teh ditaros. Nena, kumaha beres Nyai? Ceuk Den Asmaya bari neuteub. Beres engkang, jawab Nyi Suhana bari neuteub deui. Kawas golongan hate Asmaya anu neuteub ka manehna. Tah lamun kitu mah urang wangsul bae Nyai. Tugas urang parantos beres ayeuna mah. Tuh rokona oge jadi tandana teh geus pareumnya.
Hartosna di dieu taya sasaha kajabi urang duaan. Hayu urang wangsul ayeuna. Hayu urang wangsul ayeuna mah nena. Ceuk Den Asmaya semu nu deudeu. Mangga engkang, jawab Nyi Suhana manilaun nyaritana. Lantaran manehna ngarti yen tugasna nguji elmu harita teh geus hasil, diparengkeun bisa tepung sareng makhluk nu garaib kumanehna katinggali. Leos eta dua jalmi Den Asmaya jeung Suhana harita keneh marios. Lempangna henteu garancang ngahaja di laun-laun. Maksudna arek moro subuh, maranehna arek salat. Atuh henteu matak heran anu geulis jeung nu kasep leumpang ngarendeng lalungguh. Lamun manggihan kamalir Nyi Suhana dicekelan sinaluncat lalaunan. Kang, mangga tinggal tuh engkang. Nah seueur-seueur teuing bentang tehnya. Naon gunana Allah Ta'ala ngajagakeun bentang? Ceuk Nyi Suhana bari ngalirika Den Asmaya. Nena, ulah naros kitu panutan. Margi sadayana anu aya di alam dunia ieu tangtu aya gunana, tangtu aya mangpaatna. Ngan urang bae nu teu terang, siga naon eta bentang anu tingkaretip teh lamun ditingali di kacaketan. Can tangtu cara ayeuna nena. Boa-boa alus keneh batu koral. Tapi naha sararea manusia teh bet resep ka eta bentang. Jeung naha mani ngagung-ngagungkeun pisan kana bentang tehnya nena. Naon margina cing? Ceuk Den Asmaya ngoconan. Duka engkang, abdi mah teu terang sakedik oge, jawab Suhana bari ngarengehap narik napasna. Bieu Nyai, engkang nuduhkeun bentang. Eta atos janten bukti yen Nyai kataji ku bentang. Sami eta teh nena sareng engkang. Margi engkang oge kitu lamun wengi emut ka Nyai. Engkang sok turun ti rorompok ningali bentang. Kaubara nena engkang teh. Lantaran lamun muji eta bentang sami sareng muji ka anu kagunganana. Nya eta Gusti anu Maha Suci. Lamun engkang muji ka Allah anu kagunganana sagala puji, ras engkang emut kanena. Moal helokeun Allah mah. Lamun kainget engkang ku Gusti Allah dikontakeun kanena, tangtu hatenena nyereset emut ka engkang. Tah kitu nena kawasana Gusti Allah teh. Malah parahu anu katalimbeng di laut oge. Lamun seug nyaho kana jalana bentang mah teu burung bisaeun tepi kanu dijugjugna. Teu burung hasil maksudna oreng kitu nyanena ari bentang. Eukeur mah aya di luhur katambah dipikaresep. Ceuk Den Asmaya bari imut teh jongjon leumpang lalaunan. Naon contoh-contoh anu sanesna engkang pangbentang dipikaresep? Ceuk Nyi Suhana bari imut. Seueur nena, jawab Den Asmaya bari mesem. Naon? Ceuk Nyi Suhana hayangeun geura ngadenge. Engkang ninggali istri di Cikutra anu katlintang geulisna. Nyaku engkang teh di landi bentang Cikutra. Tah eta oge atos nuduhkeun nena yen bentang teh punjul kumari aya di luhur. Saha engkang bentang Cikutra teh? Ceuk Nyi Suhana api-api nu teu ngarti. Anu ayeuna sasarengan sareng engkang.
Suhana jenenganana teh, jawab Den Asmaya bari imut ngagalanyu. Abdi panginten atuh ari kitu mah, margi engkang sering ninggali ka abdi, sok teu paruguh raos engkang abdi mah ari ditinggal ku engkang teh. Ceuk Nyi Suhana bari ngalius. Nah nenah nganggo ngalius segala rupi, ceuk Den Asmaya hari bangun dipangliuskeun ku pujaan hatena teh. Eta bae engkang mah sapertos nu pi istri, naha istri bae engkang anu disebat bentang teh. Ceuk Nyi Suhana bari ngadilik deui ka Den Asmaya, atuh prok panona bantrok hatena teu pupuguh tinggal Henteu nenah, lamun budak sakola anu nyong colang pangartina sok disarebut bentang pelajar. Lamun aya nu pinter main bal, matak deungdeuleun anu lalajo sok disarebut bentang lapang. Alat nagara nu pangkatna luhur ngagaplok bentang emasna. Teu sangka nya nenah, ceuk Den Asmaya bari imut ngagalanyu. Dina bakating ku Bunga bisa ngobrol sarta jongjon. Leres engkang, jawab Nyi Suhana bari imut deui. Mitra kaum dangu, barang harita geus datang terus bae Nyi Suhana harita teh sholat subuh. Malah Den Asmaya oge sami-sami pada sholat. Sabadana sholat subuh terus caralik ditepas. Teu lila Kiai Geni sumping nyampeurkeun kadinya. Sarta pok anjeunna nyaur suantena ngagalindeng. Kumaha wartosna Den Asmaya? Aya papanggih wengi tadi teh, ceuk Kiai Geni bari ngareret ka Nyi Suhana. Aya mama, malah alhamdulillah abdi parantos diparengkeun ku nu kagungan, tiasa ninggal nu biasa teu katinggal, jawab Den Asmaya bari manggut rengkuh pisan. Syukur anaki. Ari Nyai kumaha, ceuk Kiai sarta ngareret ka Nyi Suhana. Sami bae mama, sareng Den Asmaya, aya hibar pangdoa, jawab Nyi Suhana bari manggut mani rengkuh. Nuhun, nuhun. Cing nyadiakeun cai kopi panas atuh Nyai. Ari caina mah tadi mama geus naheur. Piraku sugan encan ngagola kene, geura ngobrol bari nginum cai kopi mah nikmat, ceuk Kiai Geni bari imut. Mangga mama, jawab Nyi Suhana bari leos manehna ka dapur. Teu lila geus datang deui mawa cai 3 gelas, malah mah sareng tekona. Song harita keneh diasongkeun ka Kiai. Sarta Den Asmaya jeung manehna sarua sagelas sewang. Kumaha Aden? Pamendak Aden sareng Suhana bieu teh? Ceuk Kiai Geni ngamimitian nyarita. Ieu mama, jawab Den Asmaya bari derek-dek ngadongengkeun lalakona. Dikawitan manehna kaluhur pasir tepi ka waktu harita. Ditetek henteu kaliwat nyarita na alon pisan. Sarta basana kaharti, saenggeus ngadongengna tamat ditutup ku kecap kieu. Dah kitu mama, pamandak abdi sareng Nyi Suhana teh. Syukur Den Asmaya. Ari Nyai kumaha ayeuna kaharti naon-naon anu diterangkeun ku mama teh?
Ngertos mama, jawab Nyi Suhana bari tungkul tina bakating ku ajeri. Tah bener kitu anaki. Boh nganggo kaden asmaya, boh ka Nyi Suhana oge mama mah rek sami bae. Muarek di beda-beda, anu penting kanggo urang tetep singkiat imana. Margi mun teu kiat iman, bet bujeng-bujeng nu kitu, babaturan oge jauh moal daek ngabaturan. Lantaran nu ibis iman sok babari ti soledat kana jalan kasalahan. Ari anu salah tea hartina ngalanggar hukum. Tah lamun ngalanggar hukum, geus tangtu urang ka hukum. Teu di dunya di akhirat salah mah da tetep salah. Urang moal bisa bener lamun amar ulang salah. Nu matak kade anaki, jeroning hirup di dunya ulah osok mokahaan. Contona jang idik bae lantaran teu iman tea. Manehna geus kabita digujubar kana munjung maksudna mah hayang beunghar. Padahal hirup di dinya moal aya anu beunghar. Sabab gabeungharan eta pikeun urang henteu aya. Lamun urang tetep tigin kana pangarti mimiti, yen urang hirup di dunya henteu daya teu upaya usik mali kersa Gusti. Lantaran raga jeung nyawa kagungan Allah Ta'ala. Lamun jiwa raga urang tetela kagungan Gusti, aduh meureun tangtu bae raja kaya urang oge kagunganana nu agung. Tah lamun urangna tekun boga pamadegan kitu, aduh pek geura amalkeun raja kaya teh bagikeun. Lamun anu butuh tulung anu sarusah bantuan, sangkan keur urang mangpaat di dunya jeung di akhirat. Deudeuh teuing Suhana nya kitu deui asmaya, ulah kumarewed hate. Hidup masing banglas tegas, ulah heureut ku sateuk-teuk. Contona mah bieu bae laku hidup luhur pasir. Lantaran bersih hate sarta iman hidup kuat, teu galider henteu sieun lantaran teu boga dosa. Hirup syukur paeh rampe sabab jiwa raga urang tetela lain nu urang. Tungtungna panon lahir teh bet akur jeung panon batin. Hate akur sareng ucap teu pabentar sareng tekad. Nu matak Allah marengkeun hidup tepikeun ka awas. Bisa ninggali nu bodel batur mah moal percaya. Lamu lantaran mun ngomong kitu, sanajan nu sanyana tangtu disebutkeun bohong. Tapi omat pikeun urang ulah osok muji maneh. Lantaran hiji jelema anu mandang ku pujian, eta jelema teh luhur ieu aing henteu deungeun. Tungtungna ujub takabur ngakukeun sagala bisa. Tah lamun manusia kitu pikeun dirina teh apes. Sabab nu sagala bisa angin Gusti Allah bae, malah nu kagungan bisa kaharti anaki. Ceuk Kiai Geni nyaaheun pisan sigana teh. Kahartos mama, abdi ngahaturkeun nuhun kana sagala pibeucang salira mama. Jawab Den Asmaya bari ngarenghap narik napasna. Kumaha Ari Suhana geus ngarti anaki? Ngartos mama, mungkenging upami abdi bade tumaros. Ceuk Nyi Suhana mani ngeleper ngomong sakitu oge.
Atuh puguh bae menang mah Nyai. Naon anu arek ditanyakeun teh? Eta mama, abdi kalintang herana, margi nembe oge abdi didintenan aya di dieu teh. Namung kumama parantos dipasihan keterangan anu sakitu marunelna. Cantang tos kuno masantren puluhan tahun oge eta ilmu teh kahontal. Naon margina pangkitu mama? Ceuk Nyi Suhana sarta reuy kesangna ngoprot sabab ngarasa berat nyarita sakitu oge. Barang ditanya kitu mah gelenyu Kiai Geni imut matak deung deleueun. Lantaran imut anjeuna imut nu ngandung kadeudeuh. Teu lami teras ngalahir suantena ngagalindeng. Suhana, lamun hidup nanya kitu keur mama teu bisa jawab. Lantaran soal eta mah lain soal diri mama. Sabab saterang-terangna mama oge henteu angger. Sakapeung tiasa kitu, sakapeung deui poekeun. Tah eta ge jadi tanda yen kaayaan manusia salami na robah-robah. Lamun hidup hayang ngarti naon sababna pangkitu, eta teh teu aya deui iwala kulampah hidup jeroning di alam dunia. Tara lincok, tara bohong, tara jahil kaniaya. Kasasama nyaah bae kanu miskin, urang asih kanu kaya urang nyaah. Teu open iren panastren, sarta sabar soleh hate. Lamun manggih untung nuhun, manggih rugi nuhun kene. Amal ibadah teu petot boh siang sinareng bungi. Kulantaran laku Nyai saumur-umurna kitu, ngan hanjakalna saeuti koncina teu acan aya. Padahal mah pikeun Nyai upama tiasa muka, moal sedih kingkin kitu kawas nu taya cekelar. Tapi sakitu ge syukur Nyai, tetep soleh hate sarta iman Nyai kuat. Tah kabersihan hate matak lancar kana jalan patepung jeung nu bersih. Nu matak teu matak heran najan ukur popoean nyekelan konci ti mama. Tapi Nyai geus bisa diparengkeun kunu agung, muka konci rahasia mata kabita keur batur. Jadi ayeuna mah bukti diri urang sing bersih ulah pinuh ku rereget. Sabab lamun diri kotor pinuh rupa-rupa desa, tangtu nu garaib tebih moal daraek nyaketan. Kajaba ti setan-setan anu resep kana salah ngajongklokeun diri urang. Contona pikeun jang idik anu kausap ku setan. Jadi urang kudu ngarti anu jeung jang idik saha atuh nu jeung urang saha. Kumaha teu lieur teuing Suhana? Ceuk Kiai Geni bari imut ngagalenyung. Henteu mama, abdi ngartos kanu dimaksud ku mama. Namung abdi hoyong terang piakaleun kanggo abdi hayang nulungan pun adi. Jawab Nyi Suhana mata kuatir. Syukur anaking, ari teu lieur mah. Ayeuna mah kieu bae akalna teh nya. Pek papatahan adi hidup teh. Sugan beunang di papatahan, sarta bere katerangan anu bener, sangkan teu ngalanggar hukum. Kumaha mama, masihan kateranganana teh? Ceuk Nyi Suhana hayangeun geura nyaun.
Gampang Nyai. Lamun urang usaha hese capek heug aya sesana dahar. Pake nulung kanu butuh, pake nalang kanu susah. Eta laku alus pisan. Komo deui pikeun idik anu hartana babari tinggal geduk jeung meulikeun. Atuh kudu leuwih-leuwih balabah pake sidekah. Pake nulung kanu butuh, pake jakat masing loba ngarahampang keur manehna. Sarta buru-buru tobat, kuateun deui imana, lalakon parentah Allah. Jeung jauhan nu dilarang, janji keur waktu kasasar gerapek dibatalkeun bae. Eceuk babasaanana urang goreng teh, ku omong hade ge nya kitu keneh. Ulah sieun ulah keueung meungpeung can tepi waktuna, kahar ti anaki. Ceuk Kiai Geni nyariosna liren heula. Kahartos Mama, abdi ngahaturkeun nuhun kana nasehati Mama anu sakitu mundelna. Jawab nyisuana teu karasa ku manehna. Cipanona teh nyurucut tina bakating ku bunga. Jeb sajongjongan jarempe teu aya anu nyarida. Kawas anu ngaralamun, teu lila asmaya cengkat pok anjeunna naros kieu. Mama, dupi ngalayanan Pak Eben kumaha? Margi anjeunna sareng dua muridna bade ngajorag ka dieu, ceuk Den Asmaya bari neuteuk. Den, lamun engke kaparengan Aden patepang jeung Pak Eben, ku Aden wartoskeun bae Mama di dieu ngantosan. Tapi Mama lain nunggu hayang tarung jeung manehna. Nungguan soteh rek nyambut bisi aya pangabutuh. Naha datangna manehna ka Mama teh hayang dahar, atawana hayang ngambek. Tangtu ku Mama dianteur, moal rek dibales goreng. Sabab bikeun diri urang jalan nu goreng dipahing. Kulantaran eta pisan engke lamun geus beurang, Aden teh meujeuhna muli. Malah bawa nyisuhana sinanga hiji jeung idik. Ngan pepeujeuh ti Mama mah, amanatna keur jang idik. Kudu cara kecap Mama anu tadi diterangkeun ka lanceukna nyisuhana. Margi lamun idik tetep teu daek ngarobah adat, sanajan kumaha oge Mama teu sanggup nulungan. Tah ieu teh omat pisan kujang idik kudu turut lamun hayangeun salamet. Tapi lamun keukeuh negdreug hayang nurutkeun ka setan, eta mah teu naon-naon. Sabab pikeun zaman akhir indung bapa sareng dulur tangtu masing-masing bae. Amal sia eukeur sia, amal aing eukeur amal aing. Nu matak anu perlu mah nyieun amal ibadah teh keur waktu hirup di dunia. Kahar ti suhana, kumaha ku Den Asmaya kahartos. Ceuk Kiai Geni bari neuteuk. Kantenan kahartos mah Mama, jawab Den Asmaya sareng nyisuhana mani bareng. Syukur atuh ari kahardi mah. Engke beurang kira-kira pukul 10 kudu baralik teh nya Den. Suhana tabul 10 kudu ninggalkeun Mama teh nya. Mudah-mudahan sing aya dina kasalametan. Mangga Mama, abdi ngiringan. Jawab Den Asmaya ngajawabna bareng pisan jeung nyisuhana. Tah, lamun geus teu aya tanyakeun deui mah,
Pek ngarasok bae heulanya. Mejeuna leureuh 4 jam mah ngarah teu lieur geura. Ulah tepikeun ka teu salare teuing. Teu aya danyakeun deui anak ieu. Aya mama, abdi aya taroskeun sakedik, ceuk Den Asmaya gancangna keur. Naon Den? Jawab Kiai Geni bari ngaliri ka Den Asmaya. Eta mama, abdi tadina mah hoyong enggal nikah ka Nyi Suhanah teh. Tapi anjeunna nolak lamun jang idik teu acan tiasa bebas tina tungtutanana nu bakal datang. Anu tos dijangjikeun ku jang idik waktos munjung. Tah kitu anu ditaroskeun ku abdi teh mama, ceuk Den Asmaya bari ngelup rada eraeun ku Nyi Suhanah. Laras mama, Jawab Nyi Suhanah dumareda. Teu puguh atuh narima beja teh. Waktu Nyai gering teh beungeut kenyot siga oray nyebutkeun kitu deui. Sing saha anu bisa nyageurkeun ka Nyai? Eta bakal jadi salaki. Nya deui Nyai jeung idik nyarita kitu. Sarta samaksud satujuan, ceuk Kiai Geni bari neuteub. laras mama, Jawab Nyi Suhanah bari teu karasa borelak cipanona curucud. Bakatku bingung meureun sareng sieun ku Kiai. Nah, aya janji 2 kali gitu Nyai, ceuk Kiai Mani Kerung. duka mama, Jawab Nyi Suhanah bari segeruk ceurik teu pupuguh. Bakat guna langsa meureun rumaos geus benclang bencrung. Geuning bet duka. Mana nu benerna? Sareng naha make kitu? Cing terangkeun ka mama. Ceuk Kiai Geni bari ngarenghap narik napasna. Siga anu humandual. ngawitan abdi nyebatkeun samemeh nikah teh hayang nulungan heula pun adi. Margi abdi nyaah ka adi mama anu yakin bade tikejebur kana jurang kahinaan pikeun dirina. Nu mawi saolah-olah badan abdi ditandonkeun kanu tiasa nulungan dina bakating nyaah ka dulur. Namungnya eta atuh encan oge pun adi katulungan hayo deui abdi kaserang ku panyawat anu sangkut paut sareng pun adi. Gara-gara kumawantun tuang toong ka makhluk anu keur suka bunga, atuh abdi gaduh panyawat. Kulantaran kapaksa tea bakatku bingung. Nya abdi sareng pun adi nyarios kitu deui. Sing saha anu tiasa ngubaran ka abdi pisalakieun abdi. Janten bingung. Ayeuna teh mama, kedah kumaha atuh abdi teh? Ceuk Nyi Suhanah bari inghak-inghakan ceuri. Kumaha pikiran Nyai? Bisa mecahkeun eta soal atawa henteu? Ceuk Kiai Geni bari neuteub. Teu tiasa mama. Malah abdi mah nyangakeun bae kumaha saena ceuk mama. Abdi sumeja ngiringan. Jalaran abdi mah sepi pangarti tuna pangabisa. Jawab Nyi Suhanah bari nyusutan cipanon. Kitu. Kumaha urang bereskeun nya. Kitu oge lamun Nyai satuju kana saran ti mama. Mangga mama. Kedah kumaha abdi teh sarta abdi yakin sagala pituah ti mama kahartos bae sareng gampil ngahartoskeunana
Ceuk Nyi Suhana rada gumbira lantaran karasa kumanehna Kiai teh henteu bendu. Ieu Nyai, lamun henteu salah denge mama tadi di bejaan ku diri Nyai pribadi. Jadi lain beja wungkul. Ieu mah geus jadi bukti pangakuanana Nyai. Yen Nyai teh bener-bener enggeus janji 2 kali. Nu ngawitan Nyai janji yen bisa laki Nyai nu bisa nulungan idi. Ari anu kadua na Nyai janji deui bae yen lamun salira cager eta nu bisa nyageurkeun arek di aku salaki. Tah lantaran eta pisan, ari ceuk pikiran mama anu laku pikeun Nyai iwal hiji janji bae anu kedalna pandeuri. Sabab lamun eta janji dilakukeun 2 anana engke keur urang cilaka. Kadang-kadang bisa moal boga salaki teh 2. Tah di urang mah teu laku boga salaki 2 teh. Pang mama milih janji anu pandeuri nu laku. Ibarat contoh na bae, aya lurah nu pangsiun diganti ku lurah anyar. Najan urang nyaah deudeuh sarta urang tetep ngaku yen eta teh urut lurah, tangtu nyaho sarta bisa dina ngajalankeun tugas. Terus urang menta surat pikeun katerangan nyaba lamun urang arek nyaba. Tah eta surat teu laku lamun lurahna ganti kasilih ku lurah anyar. Arek goreng arek hade anu laku lurah anyar, jadi urang kudu tetep nyekel lurah anu anyar. Tah janji Nyai ge kitu. Kulantaran 2 janji anu laku nu pandeuri, jadi yakin pikeun Nyai ayeuna teh enggeus aya nu bisa ngubaran Nyai. Tah eta kudu cumponan pisalakieun Nyai teh kaharti anaki. Ceuk Kiai geni bari neuteup kawas anu hayang nyaho jawaban Suhana. Mangga mama, abdi bade ngiringan ka salira mama. Jawab Nyi Suhana nyaritana dumaredak. Syukur Nyai, lamun kitu mah tah ayeuna anu ngubaran ka Nyai teh anu jadi sababna mah Den Asmaya. Pek geura nganuhunkeun sarta geura cumponan janji Nyai ka Den Asmaya. Ceuk Kiai geni bari ngareret ka Den Asmaya anu budina marah mai bunga. Engkang, abdi nyangakeun diri sakujur Kang. Bade dikumahakeun abdi teh. Ceuk Nyi Suhana bari beureubeui cipanona ngalembereh bakat ku bunga meureun. Nena, bade ditikah ku engkang teh. Tapi engkang sejang ngawartosan pun bapa heula sareng ngawartosan tuang Rama. Kumaha satuju upami kitu, Nena? Ceuk Den Asmaya mani buganggang deui. Tentenan bae satuju mah engkang. Mangga abdi ngiringan kana kapalai engkang. Abdi sumerah raga jeung nyawa. Nuhun Nena. Ku engkang ditampi lahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan cita-cita urang anu sakieu mulyana ditangtayungan kanu kagungan. Jawab Den Asmaya bari mesem. Sanggeus beres badamina terus harita lareureuh ka masing-masing kamarna.
sabab siang arek wangsul ngajugjug deui ka Bandung. Eueuh mitra, wagdosna parantos teu kabujeng. Hapunten tina samudaya kalepatan, samudaya kakirangan, samudaya kalepatanana. Pamugia kusadayana dihapunten. Mugi-mugi atuh kusadayana dihapunten ka emang teh. Hapunten kasadayana. Sareng hatur nuhun, rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na jeung anu parantos jempol. Terus teh ngabagikeunana oge mitra. Hatur nuhun kasadayana. Pamugia atuh ieu teh sing janten hiburan sareng sing janten kana bang baluh kana pikiran sareng kana ati nuranina. Mung dicekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.